109 sampai 113. Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 109 sampai ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau lobaanana ti antara ahli kitab miharap sangkan ngabalikeun maraneh tina iman jadi kufur deui lantaran hiri dengki anu nyangkaruk dina hatena sabada maranehna sidik kana hak kukituna maafkeun jeung hampura bae maranehna teh nepi ka datang parentah ti Allah saestuna Allah Maha Kawasa kana sagala perkara. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Jeung prak geura ngaradegkeun salat, geura carumponan zakat, jeung saniskara anu geus dipigawe ku maraneh tina rupa-rupa kahadean pikeun diri maraneh teh tan wande ganjaranana bakal kapanggih ku maraneh di payunan Allah. Saestuna Allah Maha ningali kana saniskara anu diamalkeun ku maraneh. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Jeung pok maranehna ngaromong moal arasup ka sawarga yeuh kajaba jalma-jalma anu ngaragem agama Yahudi atawa Nasrani. Anggapan kitu teh ngan ukur angen-angen maranehna wungkul. Pok caritakeun cing tembongkeun katerangan Arandika upamanya mah Arandika balener. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sabenerna lain kitu, tapi sing saha anu sumerah diri ka Allah turta maranehna ngalampahkeun kahadean nya pikeun maranehna ganjaran ti Allah sarta maranehna moal pinanggih kasieun jeung kanalangsaan. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna kitab kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jeung urang Yahudi nyarita urang Nasrani mah